Tah hampura Pak Ustadz Ridwan, hampura Pak MUI, hampura ya ibu-ibu surak teh ku eueuh nu kitu. Da ieu masalah ki datang langsung nagog hareupeun anak mana duit. Nepi ka teu tobat eta tina duit. Kata urang mah punten deuk ditawaran ka urang Tasik, ditawaran urang Ciamis, ditawaran urang Bandung, moal wah ka gajikna pigajang nampak persyaratan abdi mah ngan hiji deuk neangan awewe nu teu beuki duit. Hareupeun anak kitu peta teh dadek nyontoan kanu jadi anak. Anak adalah saksi, inung bapa adalah contoh. Hayang boga budak soleh, inung bapa saksina, inung bapa contohna, anak sebagai saksi. Telah dikira pan hayang boga budak soleh. Bari lamun dipikir-pikir ngurus budak jeung ngurus hayam da kalung mere miara hayam. Ayam diloloh huut biji nog 2000. Coba budak urang tuang nu alus-alus anjing-anjing nog nyug dagangkeun. Berharga. Lamun tanpa agama budak urang, tanpa soleh budak urang, tanpa pesantren budak urang, tanpa didiku agama budak urang, musuh nu paling nyata inna min ajwajikum wa auladukum fitnah. Anak jeung pamajikan jadi musuh terbesar. Nah, rekeun ya. Pan kata ditanya anjeun teh ngadidik teh bab ditiungna ceuk salaki teh ngadidik Gusti kumaha cik ibu wadol Gusti nitah ditiung bari tara mere tuh musuh gitu ngadidik teh anjeun ngajina matak teangan lalaki nu bener-bener nyaah ka ibu lahir jeung batin dunya akhirat nu kieu lalaki mah nah ngebaca wae kana TV ngalna tepan teangan lalaki nu kitu mah simpen HP tah Quran teangan lalaki nu kitu mah nah geus salat tarawih wiridan teangan lalaki kitu ayo maka jangan Allah tah pecakan ke bapak mah kadenge ceramah penting bari ngebaca sesuai kana TV aran hayang salat moal teu ngalawan fanatik sia mah geus pengajian teh ngadon burger. Inung bapak adalah contoh, anak sebagai saksina. Dititah ku inung bugu neng, dititah ku bapak bugu keneng. Naha ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona inung bapak, murka Allah gumantung murkana inung bapak. Ulah ariku kabogoh dae nanti ya ketemuan di makam bada Isa dek naon dek ngurebkeun. Nah ariku inung rada hese ditutah-titah ku bapak rada hese ditutah ariku bebengok kabogoh nepi ka garcep gablek jasa naon kabogoh ukur ngarungsingkeun. Inung mah neng gering kolot anu ngabiayaan, neng hayang sekolah kolot ngejual sawah, neng hayang baju alus belaan kolot teu meuli baju, neng hayang dahar ngeunah belaan kolot teu dahar. Bener Pak? Ayo ke kabogoh rujit aing mah da. Padahal kabogoh mah ngalieureun pira kadar kieu kabogoh mah. Kamu udah makan belum? Kirim beas Udin. Lain tatanya dahar acan. Makan cinta keluar air mata, maka makan sangu, maka minumnya air susu sehat. Itu makan cinta mah ngabatin bro. Bari bobogohan mah kamu plase wadul bungkul. Cetot ditajong, lalaki teh garcep, kamu sakit. Aing hujir. Timpah budak awalna kagoda, iya. Ke puskesmasnya, kamu perhatian sama aku. Coba nugas kolot kieu tah cetot ditajong kumaha jeung salaki eta batu eta cokorna lo atuh. Berbobogohan saruana ya ge lamun di apelan teh anaha teu ngarokok dompet tinggalin kumaha ceuk ibu ieu we ceca abdi heula coba geus kolot kieu nah teu ngarokok duit eueuh eureun teh bese batur oge aya perubahan endit-enditan mau motor butut beberek pekan sur hujan mogok dorong keduaan kumaha ngomongna iendiaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajeleung hari teh kana dijejak motorna ganti ceuk aing oge atuh bobogohan wadulan matak nyaah anu sajati adalah nyaah inung bapak kanu jadi anak bodoh nyaah ku bodona tebalik nyaah ku tebalikna bener ge nyaah ku benerna bener sawarga teh ternyata nangtukeun sawarga akhirat teh aya di dunya sawarga akhirat teh keur nangtukeun sawarga akhirat ternyata aya di dunya ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murkana inung
Bapak mata hayang kasa warga di akhirat sing harade ka indung bapak. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga. Hiji waktu ibu geus boga duit hayang mere duit ka kolot, ibu ceurik kunaon ceurik kolot teh geus ruku padung rak kulumah katuruban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngacentul di luhur kubur. Matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna mungpang mangpeun keur araraya. Anya kahayangna naon nu jadi karesepna bere anak mere rizki ka indung bapana, maka Allah nyadiakeun rizki keur anakna. Anak ngabahagiakeun kolotna, maka Allah ngabahagiakeun anakna. Kuring marada yakin, lain rada yakin kunaon Bos Erwin Beunghar aya nu nyururung cai panon tengah peuting kolotna ngadoakeun ka dirina. Kunaon Bapak polisi jadi polisi aya tengah peuting anu nyurulung cai panon ceurik ngadoakeun martabat jeung derajat anakna. Kunaon Bapak TNI jadi TNI aya kolot nu ngadoakeunana nana gerhana bisa kieu jujur kolot anu panggeulana bebela ka awak kuring bener masing harade tak kuring mah dipersembahkeun kamajuan hirup teh keur kolot. Ibu meuli sate 20 pantara didahar kabeh dituang 5 dibawa 15 nah make jeung dituang 5 keur awak ibu nu 15 keur anaknya otak kuring ge Bos Erwin mau tuang di dieu dek di bawah. Ingat kakolot kuring ya lamun jajan di restoran meuli sate 20 dituang 5 dibawa 15 ingat ke anak wajar anak kuring 40 tahun pun bapak 87 wajar lamun anak merhatikan kolot moal tuang moal dek dibawa di dahar di dia paling sate 2 siki pan dibawa mah 20 dek nurutan kanyaah kolot ke anak. Mun ibu init-initan kamana we pan anak sok ditanya oleh-oleh nyai hoyong dikintu naon ku emak bener budak baheula goyobod congro misro